nari fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fal antum mugnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam mad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ayat-ayat anu bieu pakait jeung parasea para pamimpin jeung anak buahna engke di akhirat raja jeung rakyatna presiden jeung rakyatna mun kiwari mah kitu tah pasea lantaran babarengan asup kana neraka lantaran nuturkeun maneh cenah baheula kitu tah. Kusabab eta dina ayat ieu jelas perluna urang apik saha nu dituturkeun nah jalma nu iman atawa lain atawa pura-pura iman alias munafik sok komo anu kafir mah kitu tah. Isukan teh debat maranehanana teh di neraka teh lantaran dua-dua naga dilelepkeun kadinya kepaning gitu tah naudzubillah nu nuturkeun dilelepkeun nu dituturkeun dilelepkeun tadi dia urang perluna apik-apik dina kahirupan kudu nanya diri kitu tah dituturkeun teh mukmin muslim lain munafik fasik lain atau nu kafir kitu ti ayeuna keneh tah dina ayat 47 Allah dadawuh dina surat Mukmin sakapeung disebut surat Ghafir gitu. Wa id yatahajjuna jeung sing inget nalika maranehanana parasea finnari dina neraka fayaqulu maka nyarita ad-du'afa'u jalma-jalma nula lemah lilladzina istakbaru ka jalma-jalma nu sarombong nu gumede nu angkuh
inna kunna lakum taba'an saestuna kuring sarerea teh baheula lakum kaaranjeun taba'an nuturkeun tarumut taat fahal makanaha antum aranjeun teh mugununa anna bisa nyingkahan ti kuring sarerea nasiban nasib tuh benang nage nasib aduh nasib teh kieu cenah sebagian minan nari tina naraka naudzubillah. Jadi di dunia teh kalah kanyieun pinarakaeun piseuneun isukan teh tadi dia Allah marentahkeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi panungtung nabi urang sarerea nu dicontok tina sagala rupana kahoyong mah kitu tah sanajan can tiasa nepi ka kiwari oge kenyontok ka rasul anu sagemlengna nya teu sagemlengna ge atuh sebagian ageungna kitu tah. Tah dina ayat ieu teh anjeunna sallallahu alaihi wasallam diparentah ku Allah supaya nyaritakeun ka jalma-jalma nu musyrik waktu harita nu musyrik Mekah kana kacilakaan malah lain cilaka deui mah malapetaka kitu tah leuwih batan cilaka yen engke teh aya perdebatan antara para pamimpin jeung rakyatna mun baheula jeung dina ayat-ayat kapengker kasohor Firaun kitu tah penguasa teh malah aya nu ngawasa kana itu kana ieu malah ekonomi na oge aya zaman Firaun teh kitu aya ahli ekonomi na nu ngawasa tah ayat ieu teh bakal kena di antarana ka Firaun jeung anak buahna mun baheula mun ayeuna pamimpin nu ayeuna oge bisa wae model Firaun keneh kitu tah azab kubur geus kitu di akhirat bakal kena kamaranehanana boh pamimpin atawa anak buahna oge ad-du'afa anak buahna da baheula dipaksa malum ari nu lemah mah rakyat lemah dipaksa ku pamimpinna kitu tah padahal jauh tina tuntunan Allah jeung Rasulna di dieu pisan urang perlu terang mana ajaran Allah mana ajaran Rasul
Maksudna dina ayat ieu teh tangtu supaya manusia teh sadar ti ayeuna keneh da isukan bapa papanggih jeung eta waktu anu didinya berdebat para sea para pamimpin jeung anak buahna silih temblehkeun muncek urang Ciamis mah gara-gara sia cenah ieu teh osok kitu tara kitu teuing caroge mah kabojona tara ieu teh gara-gara neng cenah baheula mun enak gara-gara nek ayeuna mah kieu teh gara-gara nek cenah cek saha gara-gara aa cenah ieu teh pan teu beula ge kitu cenah teu beunang digeunggeureukkeun cenah di bejaan kitu keukeuh we cenah tak kitu tah kahayang masadar ti ayeuna iman ka Allah jeung rasulna supaya ulah silih temblehkeun isukan teh kitu tah memang sakapeung dina kahirupan tong boro-boro di akhirat ayeuna ge sok aya kajadian kitu teh gara-gara nuturkeun manehna gara-gara milih ka manehna tak baheula nu salah milih teh daroraka kitu tah milih naon wae eta mah ya tong disebutkeun pilkada meureunnan kitu tah ya gitu tah Quran teh geus ngabejaan ti baheula ti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dina ayat ieu ge katingal tadi kumaha Allah nyarioskeun jeung supaya dibejakeun ka manusia kitu tah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kitu baheula nyarioskeun ka urang-urang Mekah nu musyrik keneh waktu harita teh anu engke teh tangtu maranehna nu ingkar kana ajaran Allah katut rasulna teh moal boa deui dilelepkeun kana hiji tempat anu engke dina ayat salajengna bakal dicarioskeun kumaha maranehanana dilelepkeun kana neraka teh lantaran masing kumaha bae oge urang teh ngan dua tempat isukan teh geus mulang kanu maha kawasa nu cicing di dunya kakarek sababaraha puluh taun ye naon nu geus dijieun ku manehna nu dilakonan ku manehna ngan dua pitempateunana neraka naudzubillah atawa surga sok pilih cenah engke keur nu iman mah rek cicing di nu mana ye sok pilih ya aya nu disebut jannatun naim aya nu disebut jannatul khuld sareng sajabina pilih hoyong di mana keur nu iman malah aya nu geus ditangtoskeun lamun maos ayat Quran mah eta tempatna teh tah aranjeun mah di dinya kitu tah jannatu aden tah naha di dinya
kitu. Waktu harita teh nu musyrik, nu kafir, menta pitulung ka sesembahanana supaya disalametkeun tina adab neraka teh. Lamun perlu lain ngan sakadar eta, dikurangan siksa teh kitu tah. Entong kieu pan gara-gara nuturkeun bapa baheula teh ieu teh mun ceuk di dunya mah kitu sopan nama. Gara-gara nuturkeun aranjeun kasar nama gara-gara nuturkeun sia meureunnan kitu. Punten tah bahasa Garut aya deui. Nggih, keun we da. Bahasa Sunda keneh eta oge. Tak bahasa Sunda mah kitu tah, sok aya nu kasar, aya nu lemes cenah kitu. Beda jeung bahasa Indonesianya. Beda jeung bahasa Arab ya. Saya pisan bahasa Sunda mah keur nyarekan mah kieu ya. Ya gitu. Sok nyarekan Bapak? Kene osok tara? Ulah atuh geus jadi nek mah mun baheula keur neng teh meunang eta mah. Eta. Ya. Geus jadi nek mah atuh karunya kitu. Tah minta supaya maranehanana teh nu kafir teh dikurangan tina siksana teh. Tapi sesembahanana waktu harita cuci tangan, berlepas tangan mal bisa malah mengelak tina adab nu keur keuna ka kaumna nu naluturkeunana waktu di dunya. Nu nyerembah kana patung-patung ya ka jelema atas saha we kitu kasalian ti Allah. Waktu harita teh nyarita kuring teh yeuh geus nyembah ka anjeun teh baheula. Kuring teh nu ngajaga aranjeun malah taat pisan cenah ka aranjeun teh. Segara kaperluan oge dicumponan kitu tah nu dibutuhkeun teh. Kitu. Nepi ka ajaran Rasul, ajaran Allah teh ditinggalkeun. Gara-gara eta dudunya anu memang hawa nafsu manusia kitu kaayaanana kahayang macana yeuh di dieu menta teteh mugnuna anna nasiban minan nar nyingkahan ti kami bagian tina neraka teh. Jadi tegesna lain perkara gampang. Urang dina hirup di dunya nu saestuna mah ngahaja ku Allah dibere ajaran supaya apik dina naon bae kahirupan kitu tah. Sagala rupa dicawiskeun ku Allah keur manusia. Keur makhluk nu sejena deui. Ti mimiti makhluk cicing, makhluk nyaring, nepi ka makhluk eling kitu deui we tah. Ku Allah disiapkeun. Tapi makhluk-makhluk nu sejen teh geuning
makhluk cicing makhluk nyaring teh keur manusa kene atuh manusa nulian ge tangtos aya gunana keur ta'awun kerjasama ieu da teu bisa digawean ku sorangan di dunya teh kudu babarengan jeung nulian. Ngawangun masyarakat, ngawangun negara, dan teu bisa teu aya negara mah kudu aya negara teh kitu tah. Dan memang kitu digambarkeun ku Al-Qur'an ti baheula oge zaman para rasul. Dina Qur'an diterangkeun tapi nu mawa kana kacilakaan mah moal tanggung jawab manehna isukan teh. Minta supaya dijauhkeun tina neraka ge boro-boro manehna ge tilelep di dinya sarua berjamaah babarengan. Kitu tah. Para sea harita teh. Qala nyarita alladzina stakbaru jalma-jalma nu adigung nu sarombong gumede di dunya teh baheula tah ngajawab ke anak buahna anu waktu harita babarengan dina neraka teh nu garumede teh para pamimpin umpamana jauh tina amanah malah bisa jadi loba ngalanggar perjanjianana samemeh mah rek kieu kitu tah. Pokna teh keur jalma nu garumede baheula di dunya teh inna kullun fiha yeuh urang sarerea ya didinya maksudna teh dina naraka gitu. Pokna teh urang didinya masing kumaha bae oge geus kagok ayeuna mah. Inna kullun fiha inna allaha saestuna Allah qad hakama geus netepkeun hukum bainal ibad di antara hamba-hambana kitu. Manusia teh di mana we da geus kagok ayeuna mah nya di dinya tempatna atuh. Keur nu iman mah beda deui ditetepkeun di mana kitu jelas eta teh masing kumaha bae oge. Ayeuna mah geus moal kumaha bae urang babarengan we di dieu dina siksa Allah. Naudzubillah babarengan dina siksa. Nu iman jeung nu amal saleh insyaallah bakal aya dina kasalametan. Ulah dianggap gampang geuning hirup teh. Kudu ditanya kunaon pang nuturkeun manehna, kumaha pang taat ka manehna. Kitu. Oh, nu iman jeung amal saleh anjeunna mah jauh tina syirik.
tapi pikeun jalma anu nuturkeun hawa nafsu sakahayangna nu dituturkeun oge duka teuing kumaha tah ayat ieu eces pisan aya kecap duafa nu lemah aya kecap istakbaru nu garumede kitu tah da di dunya mah moal leupas tina eta nu lemah jeung garumede pamimpin jeung rakyatna misalna kitu tah jeung saterusna deui pokona mah perhatikeun saha nu dituturkeun teh kitu rek ka mana leosna geuning kadinya geus teu jadi kitu tah ka bangsa AA ya aki-aki pernah teu kapungkur nuturkeun terus teu jadi sangeuk teuing kanu kitu kantos teu kantos oh kitu mang sabaraha kapungkur sabaraha urang pilih kelir acak corak moal lah kadinya mah itu terjadi ya nah sokomo ieu urusan di akhirat nah pisurgaeun atawa pinarakaeun tuh kitu tah Allah parantos nangtoskeun tempat manusia isukan teh rek kamana rek di mana geus aya padomanana ieu Quran nu diajarkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nu jadi padoman teh esces temres boh urusan akidah geus dieceskeun di dieu teh urusan ibadah kitu urusan sosial kemasyarakatan urusan basa-basi wae bahasa nu digunakeun ku urang teh nah kaulan layyina kaulan karima kaulan baligha istilah Quran mapad ucapan anu mulia nu lemah lembut anu matang dina kahirupan keur jaga-jaga urang sadaya geus puguh bahasa wae kudu tadi kaulan layyina baligha karima perilaku nu kudu jeung meunang dilaksanakeun ku urang teh ulah leupas tina tuntunan Allah katut Rasulna matak lamun rek ngalakukeun naon wae kudu diemut cocok yeuh jeung aturan Allah katut Rasulna kitu ka ibu-ibu nu sok balanja ieu teh mending dibalanjakeun ieu mending diinfakkeun disedekahkeun dizakatkeun kitu tah kuduna Rasul ibu memeh ka toko teh kitu tah diemut tong kerudung deui acuk deui ibu-ibu di ditu we di dieu mah henteu tara pacok dina sehatan unggal Sabtu itu Allah parantos ngatur keur nu dosa mah kadinya tempatna tah
keur nu iman jeung takwa mah kaditu tempatna. Nu penting tina dua ayat tadi jelas dua-duana oge dilelepkeun kana neraka naudzubillah. Boh tokoh-tokohna atawa anak-anak buahna. Wa qala alladzina finnari jeung nyarita jalma-jalma anu dina neraka teh li khajanati jahannam kanu ngajaga neraka jahannam nu ngajaga da geus teu kuat di dinya maranehanana teh dina seuneu teh atuh diduruk boro-boro diduruk kasundut paneker ge geus ngagorowok kitu tah sok kasundut teu ku paneker atawa ku korekan atawa ku rokona kasundut pan aya nu tibalik dan dicekelna teh kieu kuduna kieu duka teh ieu bade kieu ke nu panasna kitu anu eta na teh ngagorowok nah kunaon aduh cenah tibalik rokok cenah kitu tah nah tong bari ngalamun atuh ngarokok teh kudu serius itu tah pantungtungna teh letahna kaduruk tah naudzubillah ya punten tah kana sok ngarokok we kade ulah tibalik ya mana nu panas mana nu henteu gitu. Icuk bojona teh alhamdulillah cenah moal meuli rokok deui yeuh cenah kitu ya. Jadi lain innalillah bojona teh alhamdulillah da meakeun duit 750.000 teh kan sebulan manehna beak 8 juta satahun sok punten ya ke tukang ngerokok ya surbuduhon lamun udud manu bakona teh Garut sok wae lah kitu tah ya jelas eta mah urang Garut nu diuntungkeunana lain ieu rokok saha nu deak 400 triliun per tahun sok saha nu untungna ieu urang tinggal kuntungna meureun. Nah jadi anu keur diduruk dina neraka teh naudzubillah nyarita ka penjaga neraka jahanam juru kunci li khazanati jahannam teh li khazanah juru kunci itu tah ud'u rabbakum cing pangaduakeun ka pangeran aranjeun cuh nyebutna ge pangeran aranjeun ya maranehanana teh da teu ngaku ka Allah ya yukhaffif lana pangahampangkeun anna ti abdi sarerea ye yauman sapoe wet minal adzab tina siksa minta dientengkeun sapoe we tong lila-lila kitu tah jadi ka malaikat maranehanana miharep pisan ya nu keur diduruk dina neraka teh
dientengkeun siksana tong lila-lila kahayang masa poe we kitu malahan mah kahayang nate maranehanana mulang deui kadunya mun geus dipulangkeun kadunya marek ibadah cenah kitu manehna maranehanana teh ya rek ibadah di dunya sapoe ge teu nanaon lah gitu geus puguh tina azab ti Allah dilelepkeun kana neraka teh jadi gambaran ka urang sadaya lamun teh mah aya nu teu damang upamana ieu mah teu damang ya salirana teh panas we kitu obat mah geus itu geus ieu mungkin aya kecap duh Gusti abdi teh hoyong sehat ye mun geus sehat mah abdi teh bade rajin salat kitu tah nah geus dibere kasehatan teh angger we kitu masjid teu pernah ditincak ari maot hayang disolatkeun di masjid kumaha ieu teh gitu teh pan di urang sukadari teh lain maot mah jenazahna teh yang disolatkeun teh di masjid gitu ya padahal tara nincak masjid tah di dieu Allah Subhanahu wa taala ngingetkeun ka urang gambaran dina neraka seperti kitu khususna keur jalma-jalma nu kafir nu diduruk di dinya hayang sakedeung malah entong aya dina siksa Allah gitu gambaran kahirupan urang ge sapopoe jadi ibroh pisan tong boro aya dina nu kitu naudzubillah kakarek gering oge awak urang teu bisa itu teu bisa ieu baheula mah rajin pisan kitu tong nu jauh-jauh waos keur sae mah geuning tuang peuteuy campur lauk asin leres teu sambel sanguna anu haneut waduh nikmatna ya Allah geuning boga huntu teh nikmat ieu teh leungit we dua siki kakara tah komo lamun geus ompong mah tah sing emut ka dinya geus ompong ya kanikmatan ti Allah tadi pasihkeun ka urang sadaya kudu disyukuri eta nuju dicapek raosna beuleum lauk kitu tah beuleum lauk hayang kalembur ya gara-gara corona teh jadi wae ya iya tangke lamun corona tes teu aya mudah-mudahan kabujeng ka ditu Ciamis kalembur kuring ke Perancis malayar sih tong hayang gratis
itu mayar sorangan gitu tah mobil 48 payunan orang pan kari pesen wae gitu langsung pani Sabtu matara aya kali itu pesanan we penjumaah ye Sabtu ka dieu kitu ye harka babantar gitu ya itu beri meuleum lauk di ditu kaditu teh model ka Pangalengan lah kaditu nama ka gunung nama gitu ceket terus ningali gunung disebut gunung Syawal tuh panon urang ningali kadinya Allahu Akbar indah pisan ye cerita gitu ke gunung Syawal mah model Kalembang terus ningali ka Palih Kidul tak gitu kulan Curug 7 aya Curug 7 di ditu sok ngaliwat kadinya ya di Panjalu namina teh sanes Panbikangnya Panjalu aya situ Lengkong caket Terompok aya situ Wangi itu gitu tah ayeuna bade ngadamel non pesantren di dinya teh caket situ Wangi nuju meseran tanah ya kula warga wihan deui ka dieu bieu manyimpang heula kumaha beratna siksa Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik qalu nyararita anu tadi dipenta tulung supaya digampangkeun ulah terus menerus diduruk dina neraka malaikat awalam taku naha teu aya baheula ta'tikum datang karanjeun rusulukum rasul aranjeun bil bayyinati mawa anu bener gitu mawa keterangan ye qalu ngajarawa mohon aya gitu bala tanya bala bahasa Sunda ieu mah ya, jadi lamun aya pertanyaan bahasa Arab mah lamun nganyakeun bala kitu tah ya nya itu qalu maranehanana nyararita deui fad'u gerang ngadaroa atuh gitu wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal jeung teu aya doa jalma-jalma nu kafir mah angin aya dina kasasaran gitu tah jadi waktu penjaga neraka dimenta ku eta jelema cing pangaduakeun saya sapoe we kitu ceuk para malaikat penjaga neraka teh nah lain baheula geus diutus rasul ka aranjeun ngadenge ye malah mere keterangan aya bukti aya dalil aya argumen Allah teh Maha Esa gitu da rasul teh ngajarkeun ti baheula oge la ilaha illallah gitu bedana kadieuna gumantung ka rasulna Muhammadur Rasulullah keur jalman Nabi Muhammad mah gitu keur zaman Isa Rasulullah keur zaman Nabi Musa Rasul Allah jeung saterusna deui para rasul teh geus daratang ngabeberes jelema
aya nu disebut amar ma'ruf nahyil munkar tiba heula ge kitu geus mere pituduh para rasul teh geus ngingetan nu jelas lamun inkar ka Allah mah iraha wae manusia teh pasti aya kacilakaan khususna di akhirat isukan. Kusabab eta dina ayat anu sanes dijelaskeun surat Az-Zumar surat 38 ayat 71 keur negaskeun deui alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Nah can datang ke aranjeun rasul-rasul di kalangan aranjeun keneh rasul-rasul teh manusia keneh gitu sabangsa sanagara sabahasa macakeun ayat-ayat Tuhanmu dan ngingetkeun gitu ka aranjeun teh yen aya hiji pertemuan gitu wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza jeung mere peringatan karenjakeun papanggihna jeung poe ieu kitu. Tadi nu kudu kabayangkeun ku urang teh bakal papanggih jeung hiji poe pangdeuketna urang mulang kanu maha kawasa tangtu nu urang teu terang iraha waktuna di mana keur naon kitu tah tak kudu apik-apik oge iraha waktuna keur naon di mana tempatna na di bumi na di jalanan atawa di pasar kitu tah atawa di mana urang teh Allah nu maha uninga kalimah Allah teu meunang leupas. Tah ceuk jalma-jalma musyrik ngajawab bari teh bener cenah rasul-rasul teh geus datang ka kami malah ngajak iman ka Allah jeung rasulna. Tapi kami teh inkar kana seruan eta para rasul teh. Teu iman ngutamakeun kahayang nafsu nu nolak kana keimanan kuring teh malah nentang cenah malah pomun perlu rasul teh disiksa baheula oge kan kitu ya padahal rasul teh kudu dihormat kudu diimankeun malah Islam mengajarkeun dina Quran eces pisan maos sholawat ka Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saestuna Allah jeung para malaikat tuh Allah wae jeung malaikat yusholluna ala nabi baca baraca sholawat ka nabi kusabab eta ya ayyuhalladzina amanu yeuh jalma nu iman sallu alaihi baca salawat ka anjeunna teh gitu wa tasliman baca salam urang sok nyebatkeun sallallahu alaihi wasallam tah tidinya tong hilap eta teh lantaran parentah Allah parantos ngaduakeun oge malaikat oge nah urang henteu gitu ya. Terus aya hadis ti Rasul sallallahu alaihi wasallam isukan teh anu aya dina neraka teh dicarioskeun ke hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ti Abu Darda cenah ieu aya ngaran Darda di urangnya bupati naon di Jawa Timur aya ngaran Padarda bupati tuh baheula aya sahabat namina Abu Darda jadi sepuhna teh meureunnan ngarah gitu teh jadi bupati eta Pak Darda
Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran yulqa ala ahli naril ju'u hatta ya'dila ma hum fi minal adab fayastagithuna minhu fayughathuna bid-dhari' wala la yusminu wala yughni min ju' fayaquluna la yughni anhum syai'a fayastagithuna fayughathuna bi ta'amin dhi ghussatin fayughassuna bihi fayadhkuruna annahum kanu fid dunya yujizuna al-ghasas bil ma'i fayastagithuna bisyarab fayurfa'u lahumul hamimu bil kalalib fa idza dana min wujuhihim syawaha fa idza waqa'a fi butunihim qatta'a am'ahum wa ma fi butunihim fayastagithuna bil malaikati yaqulun ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adzab. Nah, jadi ayat nu tadi taya sebut asbabul wurud, asbabun nuzul. Fayujibunahum awalam takutatikum rusulukum bil bayinat qalu bala qala fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi eusina neraka teh bakal keuna ku kalaparan cenah isukan teh ya. Kitu keur nandingan adab Allah tuh maranehanana mohon supaya diberi bantuan dahareun ye gitu. Tapi kalah kadisuguhan teh ku tatangkalan anu berduri anu boga cucuk anu teu bisa ngalintukeun teu bisa nyebeuhkeun tina lapar gitu. Cucuk we disuguhanana waktu harita teh. Maranehanana teh ngaharakan tangkal nu cucukan eta. Tapi malah lain sebeh kalah tambah lapar minta tulung deui supaya dibere dahareun anu bisa nutup kana beheung kitu ta haus upamana ya geus kitu teh maranehanana dina nalika di dunya maranehanana teh ngadalahar malah kecekek kitu tah minta cai malah minta tolong diberi minuman sirup di dunia mah tapi di akhirat mah linu kitu cai nu panas gitu cai nu panas ya cai nu panas tina godogan neraka. Ibu sok cai haneut ke malain haneut panas gitu ta jeung saterusna hadis nerangkeun kitu anu jelas di dieu ayat anu tadi teh maksudna mah moal buat deui Allah merintahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ngadugikeun ka jalma-jalma nu musyrik ngeunaan jalma-jalma nu ingkar ka Allah jeung rasulna engke pitempateunana dina neraka. Tadi disebutkeun neraka jahanam loba tingkatanana neraka teh aya nu raos kabeh oge panas kitu tapi anu neraka pang panasna neraka jahanam naudzubillah. Jalma-jalma musyrik ya minta bantuan ka pimpinanana waktu harita nu keur di dunya nu sok tutulung cenah ya babarengan dina neraka. Tapi nu baheula mingpin di dunya teh lepas diri kerep teuing eta mah sarua wae jeung urang maneh ge kitu babarengan dina siksa Allah naudzubillah. Jalma dalam musyrik minta tulung ke penjaga neraka supaya penjaga teh ya kieu ye sakedeung mah tuh kitu. Tapi penjaga kalah ngawaler nya moal bisa ngadoakeun jalma-jalma nu musyrik mah kitu nu geus ingkar di dunya padahal baheula rasul kungsi ngagero kungsi ngajarkeun kumaha kuduna hirup manusia di dunya teh kitu. Sakitu panginten mudah-mudahan
urang sadaya dijauhkeun tina seuneu neraka kumargi sakitu sok ngadoa dina setiap naon aya kaperluan oge urang teh malah dina salat eta mah unggal salat dina tahiyat ya urang ngadoa ka Allah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ta urang oge mudah-mudahan disalametkeun malah sok ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jaga abdi sadaya teh tina seuneu neraka mudah-mudahan urang disalametkeun ku Allah di dunya jadi jalmi anu tukang ibadah isukan mulang kanu maha kawasa ge aya dina husnul khotimah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh